Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hanca kajian ayeuna surat Ali Imran ayat 21 kali 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum jika keadaan kalian tuhibbunallaha kalian mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah diriku, yuhibbukumullah pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum dan pasti Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu sedangkan Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Qul katakanlah oleh Muhammad, atiullaha war rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau maka jika kalian berpaling, fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ikhwati iman rahimahumullah, maudhu at-tanabi topik bahasan
tina dua ayat anu nembe urang diaos disimpulkeun ku Syekh Wahbah Az-Zuhaili dina kitab Tafsir Al-Munir kalayan nu hiji judul Mahabbatullahi bittiba'ir rasul wa ta'ati. Cinta ke Allah ngan ku cara nuturkeun jeung taat ka Rasul. Jadi dua ayat anu nembe kurang diaos intina nuju nerangkeun tata cara kumaha urang nalika cinta ka Allah. Sanesa ukur cariyos unggul, sanesa ukur pengakuan unggul, tapi perlu pembuktian nalika urang cinta ka Allah teh teu aya deui cara ngabuktikeun cinta ka Allah teh lintang ti hirup kedah nuturkeun jeung taat ka Rasul. Margi naon dina sababun nuzul ayat ieu? Di dia riwayat dalam seorang tabi'in nyaeta Hasan Al-Basri. Aya riwayat yang saurang anjeunna kapungkur aya aqwamun ala ahdi nabiyina. Kaum-kaum anu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anjeunna cumarios. Wallahi demi Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, inna lanuhibbu Rabbana. Saestuna abdi sadaya ngagunakeunage Bapak Ibu henteu lamun taukid lanuhibbu bener-bener cinta ka pangeran abdi sadaya. Saha kaum ieu teh kinten-kinten. Ieu kaum sajaman sareng Nabi mah aya tilu tipe jaman. Hiji kaum Quraisy musyrikin kapungkur. Nu kadua nyaeta al-Yahud, orang-orang Yahudi. Nu katilu an-Nasara nyaeta kaum Nasrani. Tilu kaum ieu gaduh angkehan, gaduh sangkian bahwa cinta ka Allah teh cekap ku ngedalkeun lisanku. Kami benar Muhammad cinta ka Rabb kami. Berarti secara konsep hirup maranehna orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani tos kenal saha Allah. Tong dikinten orang-orang musyrik cara ibadah. Oh sok Bapak Ibu sok ibadah. Kasaha ibadahna? Ya ka Allah. Ngan cara ibadahna ngaco. Ku cara ngalamun perantara berhala Lata Uzza teh. Enten kieu Lata Uzza itu kan nami-nami berhala. Lata Uzza Manat itu kan dina riwayat itu berhala anu dijajarkeun di samudeureun Ka'bah. Jadi kapungkur Ka'bah teh saat terjadi Futuh Makkah itu dikuruningan ku berhala para sadaya. Nya Ka'bah nya berhala dieureun ari ibadah ka Allah tapi makanya nyembah perantara patung. Cina patung eta bagi simpen gigireun Ka'bah. Sabab patung-patung eta teh mangrumpikeun kapungkur teh nami jalmi nu soleh gitu. Jadi Lata teh sanes saukur nami patung da jalmi Lata. Uzza teh nami jalmi hamba Allah nu soleh. Nu getol ibadah, taat ibadah ka Allah di masana. Nah, Lata Uzza Manat ieu teh ngantunkeun kapungkur. Maka kaumna umatna mengkultuskan orang-orang yang soleh ini untuk dijadikan
semacam arca dina ngigeureun Ka'bah. Sabab keyakinan arajina urang moal bisa langsung ka Allah ngadoa. Dipangdepikeun ku jalmi saleh eta melalui perantara patung eta gitu. Kira sok konsepna. Lamun kitu keyakinan orang musyrikin Quraisy baheula. Naon bentenna sareng tipe zaman kiwari ibadah nyembah ka Allah, ngadoa ka Allah, tapi ngalakukan perantara makam wali rasulna beda. Ya kurang cobi konsepna di emot-emot gitu. Jadi itu mah patung aya kuburan naon beda. Da intina ngadoa teh melalui perantara. Mata punten Bu, aya nama di Robi. Itu ziarah wisata religi kan gitu. Nggak ada ngetren wisata religi itu. Dibatiun untung pada itu kan sumbing ka makam wali, ka makam dianggap keramat orang-orang yang soleh. Itu meminta-minta di hadapan kuburan itu. Meminta apa yang dia minta kepada Allah melalui makam itu. Itu teh kamu serikan gitu teh orang kalau bisa. Cikna hese dileungit. Lamun teh ame disebut tradisi kebiasaan. Karena lamun tradisi jeung kebiasaan hese dileungitkeun eta teh biasana tos favorit jeung naon duit. Tas favorit sadar ude, terang ude. Naon ude teh? Tah ujung-ujungnya duit, langit hese urusan kali itu. Dukun itu nyambung perdukunan digantos namana supaya tidak menyeramkan. Itu dukun bukan dukun, menjadi paranormal. Paranormal kurang ngetren, digentos deui janten orang pintar. Orang pintar teu aya daya tarik supaya karasa keagamaan disebutlah penasehat spiritual. Geus sarua kene. Cek bahasa guru mah ciu jeung heuha eta kene. Puntennya imah da memang kadang tegas urusan itu bagi akidah. Dan dulu orang-orang musyrik meyakini kami cinta Rabb kami cinta Rabb kami. Itu kan ucapan pengakuan hukul eta teh. Orang-orang Nasrani, kami pun sama mencintai Tuhan kami. Yahudi sama mencintai Tuhan kami. Nah, perlu bukti. Maka ayat itu unsur sebagai naon teguran kepada orang-orang yang hanya mengatakan kami cinta Tuhan kami. Sallallahu qul ucapkeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun kaayaan aranjeun saha aranjeun itu nu tadi ngomong nyarita cinta ka Allah teh fattabi'uni tuhibbuna Allah cinta ka Allah fattabi'uni sok atuh buktikeun aranjeun tuturkeun hirup kaula nyen kieu teu aya jalan cara cinta ka Allah nu deras kajabi nuturkeun sunah Rasul kitu aya atuh sunah hirup eta mangga gitu badai kumaha wae kemasan narasina badai kumaha logo komunitasna kami adalah misalkan pasukan pecinta Allah kami adalah kaum pecinta Allah kan banyak teh komunitas-komunitas gitu mana eta mah naon wae ismuna mah tapi hiji intina mah fattabi'uni kudu nuturkeun Rasul. Bahkan si Muri wantun tina beberapa tentunya diskusi-diskusi terkait pergerakan enak ya naon wae ormasna lamun jauh tina sunah Rasul apapun namanya bersalamat itu apapun ormasna tapi lamun fattabi'uni tina pergerakannya itu mengikuti keteladanan sunah Rasul dijamin salah. Jadi intinya iya ya fattabi'uni gitu. Ya kan fattabi'uni teh hiji ras mana wae, orang mana wae, gitu teh kulitna kumaha wae,
najan orang Arab, najan sanasab jeung Nabi Muhammad, karena usulnya Habib-Habiban. Karena bawa di pemekaran dia yang Abu Habib, kan karena Habib kawe banyak gitu. Itu kan tidak bisa sembarang mengatakan Habib, nanti ada komunitas kanggo mengklarifikasi Pak, benar tidak ini ada kaitan asal dengan Rasul. Komunitas JT memang dijaga kita. Walaupun yang kayak kritik kanggo aranjeuna dari tradisi jeung adat kultur di Arab apa upami garis keturunan mah sebetulnya dari lelaki. Jadi garis keturunan kuat ngawariskeun garis keturunan mah pemuda. Cik kami badana ari putra Rasulullah upamakeun sadayana ngantunkeun majalikeun. Banyak yang mengaku itu justru dari keturunan Fatimah Zahra jalur putri Rasul. Secara kultur tradisi Arab ya dah tos menyalahi sebetulnya. Da keturunan itu pemuda. Tapi tadi teh orang kada aya hadis, kada cinta ka ahli bait, cinta ka keluarga Nabi. Karena memang harus dimuliakan keluarga Nabi. Tapi cara memuliakannya tidak boleh melewati batas, jauh dari panduan sunnah Rasul. Seperti pengakuan orang-orang pun dalam tanda kutip Syiah. Tadi masih boleh dibahasnya terkait 10 Muharram yang insya Allah terjadi di hari Ahad sekarang tanggal 6 Juli. Itu kan orang masa sunnah Muharram kan, Tasu'a Sabtu, Asyura 10 Jadi Sabtu Ahad orang teh saum sunat tuh. Usah biasa nego sehari tanya negosiasi. Da sunah kita Asyura. Justru Nabi mah ngabedai orang-orang atur saat tanggal 8. Yahudi osok di zaman Nabi Musa, Nasrani osok di zaman Nabi Isa, saum Asyura osok orang kafir teh. Orang jahiliyah osok di zaman Nabi Nuh osok. Jadi tidak ada saum yang terlama dalam sejarah itu kecuali saum Asyura, saum Muharram. Di zaman Nabi Nuh kayaknya terjadi. Cek ibu teh hatan cenah ari Nabi Nuh bersaum Asyura. Aya hadis riwayat Ahmad, Nabi Nuh itu saum 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah selamat dina banjir anu. Namana banjir eta teh ngabinasakeun kaum Rasim nu teu iman kana ajaran Nabi Nuh. Itu di sejarah. Nah, para sahabat nampil laporan, tuh Yahudi saum-saum, tuh Nasrani saum-saum, tuh orang musyrikin kabur ngararaku berkepentingan dengan 10 Muharram. Saur Nabi, lagi bakai itu amal mobil, lamun tahun payung cenah umur masih kena nyesa kaumuran. Abdi bade saum sampai sadacana yaum matasi tanggal 9 Muharram. Tapi kata Ibnu Abbas, justru tubuh pihak Rasulullah, Rasulullah terkabujang ngaturkan, terkabujang saum tanggal 8. Tapi Rasulullah itu sudah mengutarakan, disebutlah ini sunnah hamiyah, sunnah cita-cita, belum terlaksana tapi sudah direncanakan oleh Nabi. Hakikatnya Nabi telah menikersahkan panjang yuswa pasti bakal melaksanakan. Tak itu kesimpulannya. Maka tina hadis Ibnu Abbas ieu disimpulkeun saum Muharram itu yang disunahkan oleh Nabi itu bukan 10 Muharram saja, tapi 9 10. Pak aya kieu teh penting mah tanggal 10. Yahudi ge sok ada gitu baheula gitu. Orang Nasrani ge sok urang mah beda dengan orang-orang mereka di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tasu'a tanggal 9, Asyura 10. Namun cenah kautamianana yukaffiru sanatan madiyatan. Saum Tasu'a Asyura gaduh kautamian ngabersihan dosa satahun kamuntah. Ibu satahun sabaraha sasi? 12. Sasasi sabaraha dinten? 30 dinten. Satahun sabaraha dinten? 360 dinten. Sapoe sabaraha kali dosa? Nah itu. Jadi lamun kita
sehari dosa berkali satu minggu 360 kali dosa. Lamun sampai sekali. Ayeuna satahun dosa kitu aya fasilitas 2 poe jeung hapus. Pira beuteung kabita gitu maksudnya. Ya. Itu logika matematika gitu lah diatur. Pamihiput teu aya wagelan ngalangannya teu karesebab bapa nuju sarehat mending saur. Sunnah eta teh ditekankeun aya kautamian ngahapus dosa satahun terpotong. Atuh tah cenah acan tanggal 9 aya keneh 4 poe rek dosa itu ada menang gitu. Tak kaya dihampura mending hitungan deui tah ulah kitu. Siga ieu padilah dosa saum Arafahnya menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Cik ibu teh bukan tabungan setahun ke hareup rek dosa ge dihapus ulah kitu. Ulah kitu urang dina memahami hadis. Tah ieu iman kahijinya kesimpulanana tina judul bab ieu teh judul bab tidak ada cara untuk mencintai Allah kecuali dengan cara mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman rahimahullah urang kana tafsirna. Dina tafsir al-Munir dia disebutkeun Qul ya Muhammad lahu, hai Muhammad ucapkanlah kepada mereka, in kuntum tudimun Allah wa tarqubuna fi sawabihi, jika kalian ingin taat kepada Allah dan cinta terhadap pahala-pahala dari Allah, fantasiru ma anzalallahu alayya minal wahyi, sesuaikanlah perbuatan kalian dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu berupa wahyu-wahyu dari Allah. Yardallahu ankum, niscaya Allah akan ridho kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kieu urang upami hirup nuturkeun Rasul, hiji cinta ka Allah sah ke Allah. 2 hadiahna ti Allah nyaeta bakal dihampura dosa-dosa urang jeung eta dosa teh Allah moal disesat. Jadi cinta ka Allah nuturkeun Rasul mah Allah cinta ka urang jeung dibonusan ku Allah dosa urang dihapunten. Engke kieu aya dosa nu dilakukeun ku jalmi non muslim sebelum muslim. Nyaeta seperti orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka hidupnya dulu dalam status kafir. Lalu masuk Islam, maka sahur Nabi, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Dengan masuknya agama Islam orang kafir, maka kekafiran dan perbuatan dosanya akan dihilangkan, akan dihijab dengan keislaman. Mata punten kapungkur jalmi sehingga Umar bin Khattab. Kade Umar bin Khattab kapungkurna paling ewa ka Nabi. Umar itu sempat badai membunuh Nabi. Bahkan di proses keislaman kan ibu sareng bapak geus ngaos riwayat raina anjeun maca surat Toha berarti rai iparna itu dicekek Umar. Karena adik Umar kan perempuan kan. Macakeun surat Toha di bumi. Tah adik Umar perempuan teh nahan nuturkeun Nabi karena diajak ku carogena. Tah Umar teh anggap cenah adik ipar geus nyieun macem-macem adik kuring jadi nuturkeun Muhammad dicekek Umar. Dogi kan membawa pedang terhunus bakat tiku ambak pada ngabunuh Nabi dulu gitu Umar. Terus Umar merasa mabuk, tapi kadang ulangnya usah Nabi merasa mabuk sehingga Umar salah. Dulu sebelum Islam Umar memang gitu cinta mabuk-mabukan. Sumbing kamu Nabi nyandak pedang di kisah itu teh pada ngabunuhnya. Di tengah jalan pada kelanjang Hamzah paman Rasul anu terkena al-asadullah sing Allah kata paman Rasul kan Hamzah memang pemberani gelut heula aja Hamzah di jalan
kamu nabi cakamnya kamu nabi jeung kuring geula gelut mah cicing awak tong di rumah wah gelut masa duarana teh nu maot jadi bertikai duarana saling menyerang tapi da jawara duarana teh palawan teh nu mah akhirna Umar keukeuh gitu ka bumi Rasul bae ngabunuh namun ngegebrikna Umar ka bumi Rasul para sahabat karena riuh gitu Taiwan tu muka datos apal mun ketrok teh mah sahabat marundur teman tu muka bumi Rasul margi di bumi Rasul yo terjadi riungan waktu di Mekah yang menuju ngariung sedang para sahabat gegedor ternyata iwati iman rahimahullah nemukakeun pantok nak Rasulullah Nabi Muhammad aja Umar berhadapan dengan Nabi kondisi pedang terhunus siap ditebaskan tapi tiba-tiba Umar leuleuh badan jol kedeprak paeun Rasul tepang jeung Rasul langsung Umar teu walakaya dan Umar di saat itu justru hatena dipasihan hidayah ku Allah dugi ka ikrar dua kali dosa cik naha terjadi seperti itu karena Nabi berdoa Allahumma a'ijil islama bi ahadikum marraini ya Allah muliakanlah Islam dengan masuknya salah seorang dari orang yang bernama Umar satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam saha Amr bin Hisam si Abu Jahal jadi Abu Jahal dan Umar itu dua jawara Quraisy Umar dan Amr bin Hisam Abu Jahal ia berpengaruh di Quraisy dua jalmi Nabi ngadoa salah saya di antara dua jalmi ya Allah sina Islam main Islam teh kuat nu dipilih ku Allah saha Umar Abu Jahal keukeuh dina kafir matak begitu terjadi Umar lewat karena agama Islam Umar kan jadi support sistem Nabi di dakwah tong pikiran cara dakwah teh makanya nyumput gitu cukup aya teh orang pawai di jalan keluar Umar ngomongkeun kasadayana orang musyrikin Quraisy dan memang wargina umum seseorang wargina umum saha nu pamajikanna hayang jadi randa kitu cukup banget budakna hayang jadi yatim nolak kana ajakan Nabi Muhammad Rasulullah tungguan ditukangan gunung ieu jadi Umar nantang ka jalma-jalma nu rek nantang ka Rasulullah ditutungguan tukangan gunung bawah dengan seorang urang kecil ka Umar sabab apal Umar mah jawara gitu jawara asli bari jeung jeung pedang gitu mun ngobrol jeung Umar teu jeung pedang mah sanes jeung Umar itu Umar bin Al-Khattab nah itu Umar pernah berbuat dosa besar pernah berbuat dosa-dosa apa karena di zaman jahiliyah mah kitu teh awe jalmi tapi selalu Nabi al-Islam Umar Islam yahjubu ma qablahu dosa-dosa anu sakitu badanna hirup ayeuna nuturkeun kaulat nuturkeun Nabi Muhammad bakal dihapus dosa-dosa nu kadua aya oge jalmi teh berbuat dosa teh agama Islamnya seorang muslim tapi teu acan tobat teu acan meresan hirup pernah dina kamusyrikan pernah dina kajahiliahan dina pabinahan kabuka sakedik-sakedik dina hirupna teh oh ibadah teh kieu aya nama larasna oh kitu teh musyrik oh kitu teh bina dikantunkeun hijrah we kitu teh nah ieu sambung al-Islam yahjubu ma qablahu dengan hijrahnya seorang muslim meninggalkan perbuatan sebelumnya dengan mengikuti Nabi Muhammad maka insyaallah dosa-dosa terus dilakukan bakal dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu abi ieu kuncina ka urang mah fattabi'uni insyaallah sok tuturkeun Nabi Muhammad insyaallah dosa sakumaha numpuk dihapus sakumaha hirup urang paolah akhirna dicintai ku Allah ayeuna lamun urang hirup nuturkeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di dieu dina fikul hayat wal ahkam
Ayat ini kesimpulan terkait ayat-ayat munabih. Di dalam tafsir Al-Munir disebutkan qala Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah anjeunna nyaurkeun alamatu hubbillah, tanda-tanda cinta ka Allah teh hiji hubbul Quran, orang pada cinta karena Al-Quran. Coba ibu Quran seberapa juz? 30 juz. Seberapa surat? 114 surat. Seberapa ayat? 6666 gitu. Terus dia tak ada Nabi Sahur itu. Seberapa huruf? Seorang itu kan tuh. Nah, simpurin orang itu dia maksudnya. Kan Quran teh sakitu buktos kan. 30 juz 114 surat. Patarosanana ari juz kahiji juz naon? Alif lam mim kan ya? Ya, juz terakhir juz amal. Nah disebut juz kahiji juz alif lam mim, juz terakhir disebut juz amal. Karena ya alasan bunyi ayat di awal juz itu adalah alif lam mim. Maka disebut juz alif lam mim. Nah juz 30 disebut juz amal. Karena awal ayat bunyinya di juz 30 surat An-Naba. Amma kita selalu cik juz 28 juz naon? Eta we tabarokah. Sabab surat Al-Mulk kan gitu. Tabarokah lagi dia kan gitu. Nah, tos Bu. Jadi juz kahiji juz alif lam mim. Juz terakhir juz tos. Patarosana ari Al-Fatihah lebet juz mana? Bingung. Al-Fatihah lebet juz mana? Sok ente sawan patung ngawaran. Pamilaras door prize di Padekahe Pak. Tong. Sok ieu mah urang cobi mengkaji sok menerus Quran kan urang teh. Juz Quran teh kan 30 juz. 114 surat. Sepakat teh juz kahiji juz alif lam mim. Sepakat da ayat cirina. Juz terakhir juz amal. Pertarosana Al-Fatihah lebet juz mana? Tuh kan rempul di undang-undang kita kan. Apa? Nah, juz naon atau juz satu tuh? Alif lam mim tah berarti kieu Pak Haji. Berpikir orang kana hadis jawaban dan solusi nama gitu. Aisyah pernah ditaros ku sahabat. Kaifa khuluquhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana sebenarnya akhlak Rasul itu? Maka Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Qur'an, bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Nah, kita cara berpikirnya Al-Fatihah itu disebut dengan umul kitab. Induknya kitab Al-Quran. Cek Al-Marwazi eta teh induk makna-makna secara global Al-Quran. Terkait tauhid, terkait masalah keimanan, terkait masalah akhirat secara global dari 113 surat itu semuanya terhimpun pada umul kitab. Jadi semuanya kandungan surat 113 surat Quran itu secara global ada di surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah mah disebut lagi ada nama lain. Kalau nggak salah 12 nama lain Al-Fatihah di Al-Qurtubi. Di antaranya umul kitab. Induknya Al-Kitab, induknya Quran. Yang Al-Fatihah ini ditafsirkan, dijelaskan oleh 113 surat gitu kan. Jadi inti nama Al-Fatihah mata kayak hadis kabarokahan Al-Fatihah. Tapi kurang kena dipulang pilih. Tabat umat teribulan sadaya nanaon teh di barokati. Dah ya keterangannya. Hayang cager di barokati. Hayang lancar usaha di barokati. Al-Fatihah berebet tabaruk karena
tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi pantas jawaban Aisyah ke sahabat, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul mah berarti lamun urang hoyong apal kandungan Quran, hoyong apal tafsir Quran, pelajari sunnah Nabi. Mata kieu warisan Nabi mah dua, Quran jeung sunnah, kan gitu. Tidak akan mungkin orang hidup berquran saja tanpa sunnah, dan mustahil orang bersunnah tanpa panduan Al-Quran. Jadi dua ilmu merupakan masodirul ahkam ya para ulama, bukan maroji. Masodir mah sumber hukum. Mata hukum urang mah seorang muslim Quran jeung sunnah panduan. Ada itu hukum positif, maka itu banyak kehidupan manusiawi urang. Nganu pokok mah barometer hukum mah tina Quran jeung sunnah. Tak ieu Quran sunnah teh kumaha cara ngajabarkeunna? Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap kieu Bu, Pak, aya kasus lucunya. Kaum namina inkaru sunnah. Jadi kieu alasanna cenah nuturkeun sunnah Nabi dan Nabi menjalmi. Jalmi mada teu tina dosa. Ulah cenah nuturkeun mah Quran we unggul tong sunnah-sunnah. Nah, ieu aya kaum di kapungkur kelompok aliran sesat. Bahkan MUI sudah ditetapkan ini aliran sesat, namanya Inkaru Sunnah di Bandung aya kelompok itu. Eta mah paling benci karena sunnah Nabi, benci karena sunnah Rasul. Quran yang memutar masuk, maka pukul satu seman kalau biaranya dipindah. Beliau memberikan pertanyaan, eta cenah nu tersep kana sunnah, kaum Inkaru Sunnah, lamun maot cenah dikuburkeun teu cenah. Nah, cenah bet kitu dikuburkeun teh. Aya teu dalilna ulah saraja najah dina Quran? Teu aya. Mata kalau Inkaru Sunnah maot ketep teu. Da teu aya dalilna Quran ya. Kudu diibakan aya teu? Teu aya dina Quran. Sok pilarian surat 6 ayat seberang, lamun maot kudu diibakan, nu maot kudu dikapanan. Kudu konsekuen. Lamun Inkaru Sunnah tong dimandian, tong dikapanan. Bisa seorang licik sorangan ari teh nyebutkeun nyewa kana sunnah, lamun maot make dalil sunnah Nabi. Nah itu konsekuen. Mata kaciri sesatna Inkaru Sunnah. Dua, engke aya hukum anu tanpa dina Quran di sunnah ditetepkeunna. Contoh bab eka. Pak, eka teu aya dina Quran. Syariat eka teu aya dina Quran. Kamu make jeung dombana lalaki au budak lalaki dua. Lamun budak awewe teh domana hiji, surat 6 ayat sabaraha tah aya. Nah nu kitu mah ayana dina sunnah gitu nu kana itu. Terus salat, nah Quran mah salat teh piwara. Ari mat pandangan apa di mana? Salat. Kan dina sunnah. Nah ini contoh lah bahwa pattabi'uni nuturkeun Nabi teh sami sareng nuturkeun Quran. Nuturkeun Allah caranya cinta Allah teh cinta kana Quran. Cinta kana Quran ciri teh hubun Nabi, cinta kana Nabi. Ciri cinta kana Nabi hubus sunnah, cinta kana sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi teh seureunya aya sunnah qauliyah ucapan Nabi, aya sunnah fi'liyah perbuatan Nabi, sehingga salat. Urang apal salat kumaha? Nabi berbuat. Tilu aya sunnah takririyah. Naon takririyah teh? Sunnah nu ku Nabi disetujui, amalan sahabat, tapi Nabi teu ngamalkeun. Siga kieu adat. Nah apa alim adat? Ah dan Nabi ge tara adat salah langsung gitu. Kan aya anu alim adat. Nah apa teu adat? Dan Nabi ge teu adat. Heueuh Nabi mah teu adat. Ngan Nabi mi orang bilang kan gitu. Jadi sami sareng perbuatan bilal teh eta teh amal Nabi sebetulnya. Karena disetujui di hadapan Nabi, disebut dengan takrir Nabi. Jadi contoh takrir Nabi teh ulah tuang bayawa wae, itu kan aya hadisna. Sahabat umam bayawa, Nabi teu nyare teu miwara. Cenah aya takrir Nabi teh bayawa, tah tok kana dahareun wae atuh.
Da ayat takdir Nabi teh ada contohnya gitu. Nabi teh ada. Sok mana riwayat Nabi ada. Nabi teh can mendakan. Tapi sahabat di hadapan Nabi ada gitu. Bahkan muadzin Nabi opat kan ya. Di Mekah khusus Abu Mahdurah, di Kuba khusus Sa'ad Al-Qurdi, di Madinah Masjid Nabawi kuduaan muadzin teh Ibnu Ummi Maktum anu buta teh jeung Bilal bin Rabah. Jadi muadzin Nabi mau apa? Di Al-Maghfirah sabaraha? Saya ya. Tenanaon spesialis suku mah Bapak Ustaz Dadang. Dan teruskeun Ibnu Ummi Maktum kata gitu. Nah ya kalau orang takririah gitu namanya. Nah terakhir ayat ke sunnah hamiyah, sunnah cita-cita, siga naon sunnah cita-cita teh saum taswa asyura teh ya gitu para bisa ya. Nah saur Sahal bin Sa'ad intina tos cinta sunnah jami teh bakal hubul akhirah, bakal cinta akhirat. Ciri jami hubul akhirat, cinta akhirat, hubun nafsahu bakal mentingkeun hirup di dirina nyalira. Namun cinta kana dirina nyalira teh yabgodu dunia, tepat teuing cinta kana dunia. Dunia teh teu dipentingkeun yabgodu dunia. Margi fokus na akhirat, dunia mah sakasampeurna. Ari langsung teh balik. Dunia fokus akhirat sakasampeurna, padahal dibalik kudu nama akhirat serius, dunia sakasampeurna. Para biasa teh. Siga tina surat Al-Qasas. Wabtaqi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya kan kitu dah. Saur Allah teangan naon-naon jeung akhirat. Tapi tong mabohokeun dunia kan kitu saur Allah. Aya urang mah dibalik udah dunia tong bohong salah gitu. Kadahana udang akhirat tong bohong dunia. Kedua gambaran salat kabawa ka pasar atau di pasar kabawa salat. Jawab. Jalmi dina kehidupan salat kabawa ka pasar atau karo salat pasar di bawa. Seseueurna mah pasar kabawa kana salat. Begitu Allahu Akbar, aduh ngararai gitu. Aduh serius teh ibu-ibu bapak. Jarang salat kabawa ka pasar. Rek jualan teh kudu jujur atuh kan tukang salat. Ya. Supaya apaleun baru kan Allah teh apa. Nah, jadi kejujuran itu ciri salat kabawa ka pasar di pandangan. Nah, bukti akhirat udah dunia tong dibalik udah dunia akhirat tong ada salah. Nah, saur bin Sa'ad ciri jamin cinta kana diri nama tementingkeun dunia fokus akhirat. Ciri jalmi cinta akhirat tementingkeun dunia la yakhudu minha illa zat wal ghurur. Dia menikmati dunia cukup hanya untuk menikmati bekal yang ada, isuk pageto jaminan ayat Allah. Jadi kieu berpikir jamin sederhana mah sapoeun isuk mah aya dina genggaman Allah sakitu. Dan capek teh kieu Bapak Ibu mikir ngajak ka isuk bari jeung pasti. Isuk buat naon? Isuk buat duit mah kos sudah tepi wae buat isuk. Kan kitu teh logika mah. Tuang bala-bala, tuang gihu, ngenyong lebeut, ari isuk cenah sarapan naon? Eta ge can beak dulu teh kan kitu. Jadi eta nu riweuh hirup urang mah berpikir kapoe isuk bari jeung can tangtu nepi. Tah jalmi cinta kana dunia ka akhirat dunia sacukup nama. Dunia mah asa poe. Tapi kade akhirat kedah lamun dipenting. Patabiuni ke kasimpulanna kumaha Nabi dina kahirupan tuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saur Allah atiqullaha wa atiqur rasul. Tuturkeun Allah taati rasul. Taat ka Allah jeung taat ka rasul teh teu bisa dipisahkeun. Engke kasimpulanna lamun nabalieun teu taat ka Allah jeung teu taat ka rasul fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah mah teu cinta ka jalma-jalma anu kufur. Kasimpulanna jalma nu teu taat ka Allah jeung teu taat ka rasul mah ciri jalma kufur gitu ya. Ciri jalma kufur mah teu taat ka Allah, teu taat ka rasul.
Nah mudah-mudahan taat ka Allah jeung taat ka Rasul ku urang dijaga duktosna menjaga Quran sareng sunnah jadi panduan hirup urang sadidina. Rabbina sakitu tetapi hatu aku qauli hada